yang ningali Semar engkak-engkakan di neraka duraka ti aing. Aing ngomong teh ke mana karap. Naon? Eueuh hiji kejadian kolot duraka ti anak atuh. Aya. Eueuh. Aya. Lamun anak duraka ti kolot loba. Heeh, eta ge dewe ti apa? Ngan aya kolot duraka ti anak. Eueuh. Aya. Sik mun aya buktikeun. Aya nyaho bukti? Sok. Kamari itu. Di Kapolsek di Brebes. Aya awewe dibawa ke Kapolsek. Meureun maling emas meureun. Lain maling emas. Naon? Miceun orok. Anu kitu lain duraka ti anak. Wayau. Eta aya geuningan. Wayau. Meureun matak dipikeun ge anak jadah teh. Naon? Matak dipikeun ge anak jadah. Eta ngomong asa bener. Ada bener wae. Maka jeung anak jadah. Dengekeun cekaterangan kulu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap anu dilahirkan dengan keadaan bersih, orokna suci, budak bersih, lain orok jadah tapi indung bapakna nu haram jadah belegu. Jepe oyau. Akang apal teu naon artina anak jadah? Naon? Anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapaan. Dengekeun atuh tadi keterangan teh. Asa bener eta ngomong. Eta bener wae urang mah. Maka jeung anak lahir eueuh bapaan nah awewe teh kusaha gesek kana pager. Daya bapakna goblok sia tuh. Dek dimajusikeun dek nasranikeun kumaha indung bapana dek diyahudikeun kumaha indung bapana. Sia teh pasti aya bapana sia teh kumaha karep sia teh. Kitu teh mah. Matak pangeran morek ka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura anakna Allahu Akbar. Wah malik-malikeun akidah. Tah ieu aliran sesat di si goblok. Malik-malikeun akidah. Malik-malikeun akidah. Ieu kudu dibasmi manuk ieu. Beda kau. Naon Semar? Naon kitu? Beungeut bodas awak hideung. Aduh. Pingwin lain sok. Si eta mah luas. Bayangkeun ku sia. Nu matak dina waktu. Dah. Sok, tuluikeun. Ayo lanjut. Ayo. Naon Kang? Terus lami di dieu Pak. Aduh. Ti tadi dan ti tadi. Nah teu hitut. Udah ngomong gitu Si ya. goblok. Teruskeun anu bieu teh jang. Lan. Teraskeun anu neme teh. Teraskeun? Heeh. Sae mah. Nu matak bapak-bapak, ibu-ibu, pang-pangna barudak ngora. Naon? Urang teh wajib pisan ngahormatkeun nu jadi kolot.